sadesa aya bae hiji santri cang. Santrian sadesa salembur santrian masyaallah poek ndek kumaha ge hese jasa tapi aya bae santri sakitu ge teu ikhlas sakitu ge teu ikhlas tapi caang bae lumayan lumayan lah mun cara lamar mah damar cempor lah damar cempor asal ulah angin gede teh parem ieu budak tapi lamun santrian di lembur tetep poek bae aya bae santri padahal mah di kobongna tilok ngaji tilok naon geus kasebutkeun bae si anu mondok pajar ngaji meureun ya ku masyarakat pajar ngaji segala titang imaman segala titang macarawi segala marhaba mantaknya datang ka imam ngageter-geter ge terus jaga geter-geter ya aduh kula cenah ditahadu teu sia atuh hareupan kula keurina tilok cari di pondok bukan sia urang sok dikitu-kitu heuh kieu cenah geus kieu kumaha teu kumaha ieu bae terus jadi mas santri, aduh cenah ieu kula ngulah gaya ieu terus sok pokona mah diciduan ka ieu puk. Datang ka ieu mah meta jada tuh kapaksa padahal mah di mana ing kaduh geuri teu ngaji sakitu. Tapi kan kabejakeun santri kapake bae. Kapake bae kajen kumaha ge masyaallah. Eta kunaon eta? Eta cahaya dina dadana teu kudu pake sertifikat. Pur ke masjid, ka imah, ka masjid, ka imah, ka masjid, ka imah. Ya, kayak ku batur, wo, iya kiai. Iya, horengan dan nusuk ka masjid, ka imah, ka masjid, ka imah, ka masjid, ka imah. Tanya ku orang, kiai, aduh, iya mah kiai, geus teu ka maman, teu abdi mah. Kunaon emang teu ka maman, ngundang jadinya. Blon deui bae. Tapi tetep bae masyarakat tuh bisa dibobodo. Nurani hati itu bisa dibobodo ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ceramah ieu mah kiai marhaba ieu mah kiai mamaca nyahoun jana ge ieu mah grup kiai-kiai berkat kabeh nyahoun masyarakat ge kajur dibagus-bagus ge teu mah kiai berkat geus kajeun kuku bage kajeun dicumput-cumput ge tetep bae kabaca bae tak ku masyarakat sing ada ngundang kiai eta mah kunaon teu meunang berkat leutik ayo aju doa diomongkeun ku nyana tuh ada yang mamaca saya tahu mah kunaon asal teu berkat atuh geus kitu ngawur kaambe tah geus kitu teh padahal menjero hati tapi kaambe bae kumaha meureun eta kaambe bae diikhlas-ikhlaskeun ikhlas atuh tetep bae geus kitu mah timbul tina nurani jadi pengakuan masyarakat terhadap seseorang mahal lantaran eta mah teu bisa dibeli kajen kumaha ge paksa urang kita teu bisa hati nurani aya naon pada dirina rahasia Allah mentek Allah al insanu sirri wa ana sirri manusia rahasia kaula adalah rahasia manusia eta mah urusan urang jeung Gusti Allah tah mah hate urang jeung Gusti Allah urang jeung Gusti Allah engke bakal efek kabaca ku masyarakat kajian orang ngomong berkat-berkat baik ai di jero hati henteu mah atuh kabacaeun ieu ku masyarakat kajian orang nyumput-nyumput ya iya abdi mah henteu ulah sok berkatan ulah henteu atuh kabaca bae eta mah rahasia batak cek Allah al insanu sirri manusia rahasia kaula hanya kaula nu nyaho ka jero hatena jeung kasir wa ana sirruhu kaula ada sir insan urusan ada pribadi tabah urusan rahasia urang jeung Allah tutupan ku urang moal bisa tembrakeun ku urang nu lain aya di urang moal bisa sebab geus hak peto Allah al insanu sirri wa ana sirru